Dung, Naon? aing teh gering dung. Gering kunaon sia? Sapo peuting. Aing teh tedeken sare nyeri beuteung dung. Terus eta geus ka dokter can maneh? Entos ka dokter. Urang teh ngomong ka dokter teh, "Dok, aya teh obat nu pangalusna cenah HD lah beuteung aing teh." Cek dokter, "Aya obat nu alus, gacor, top chair." Terus Cuma nyeta hargana teh 500.000. gelo eta harga obat mahal-mahal teuing. Da ku banding urang hayang cager, dibeli ku urang teh tadi obat teh. Terus enak cager can maneh eta? Cuma si dokter eta teh bohong wadul, entong percayalah kena dokter lah pokokna mah. Nepi ka ayeuna teh encan hade kene. Lain ari maneh eta make obat nanya kumaha. Ingat teu urang teh nempo baheula Heeh. babaturan sok make isim, sok ditalian kena beuteung, urang ge nurutan tah. Eta si belagu. Ieu obatnya, ye dengekeun. Obat di dokter mah teu da make cager aya teu dina beuteung mah. Kieu mah dahar sia. Dong, Naon? nyaho sia kamari. Teu nyaho aing kamari keur di babaturan aing. Aing mah nyaho lain imah aing teh di sisi deket musola. Nya tuh nyaho. Heuh kunaon sok? Tah, poe kamari teh aing galau dong. Aing pusing. Pokokna loba pikiran lah aing mah. Lah kakanan sia eta mah. Si anjing. Da pikiran urang teh galau urang daripada aing teh mabok, mau ngaheurean randa. Urang teh init ka musola teh jam Naon 10. sia? Arek ngaji. Lain ngahurungkan mik aing teh. Adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan aing can beres. Geus eta diharap musola teh warga teh datang geuning. Mawa bedog, mawa tongkat, mawa aing teh hayang modern aing eta warga. Yeng lamun aing jadi wargana. Dipacul ku aing buburu dah. Siang teh heula. Dipikir ku sia teh dung. Di jam 10 aing adan warga dateng. Demo lah bahasana teh. Aing giran jam 12 teh adan waktu lohor bener eta teh. Nu adan teh nu datang teh saukur duaan eta teh aki-aki bari mawa idek bari jalan na kos kieu. Ka mana nu jager, ka mana nu jag nu ieu teh. Giran aing tuh sia teh ka mana aing teh Eta bener tapi salah goblok di kafe aing kebangun. anjing teh. Ya Allah. Kunaon hirup aing teh kieu teh. Hayang boga pamajikan, nepi ka ayeuna gagal wae. 3 kali bogogohan. Diputuskan wae padahal salah teh sapira. Dung, ka mana sih? Tadi gerak urang teh hayang curhat geus kieu teh. Yang curhat naon sia? Kos awewe wae jadi duit moal. Pokona mah sing penting dengekeun heula. Aing Aing teh sok. curhat. Wah aing didengekeun hayo naon. Urang teh hayang kawin. Boga pamajikan. Terus? Cara batur we eta. Terus Cuma nyata 3 kali bobogohan teh sok gagal wae, diputuskan wae padahal salah teh sapira dung. sia salahna meureun. Tah dengekeun. Padahal ci atuh dengekeun. Nu kahiji urang boga kabogo teh. Urang resep ka bibir kabogo urang teh. Greget. Ku banding urang greget teh. Dicabuk urang teh ku letak. Ari si goblok, itu pantes we diputuskan oge. Sanu kaduana kumaha tah? Nu kadua urang teh resep ka kabogo urang teh. Kanu kadua teh. Ku banding resep kena socana. Pokona mah aing siap. Pokona nampo kabogo urang nu kadua. Socana teh cara artis India. Anu paling ngomong teh. Serius, urang teh greget ka kabogo urang teh nu kadua eta. Dicolok ku urang teh matana teh. Padahal timang kitu jadi jalan putusna aing teh jeung manehna. Terus dicolok teh panonna goblok. Eta nu katiluna teh kumaha tah? Lucu deui teh nu katilu. Kabogo urang teh keur main di sisi kula teh. Didorongkeun ku urang teh nepi ka tengelem, ti lelep gitu. Nepi ka modar. Si goblok. Eta mah lain heureuy tolong main. Dengekeun nepi ka kolotna, nepi ka ayeuna. Budak-budak aing wae mauan bedog hayang modaran aing. Sang bodoh aing. Ulungan atuh aing. Aing mah sia goblok.